Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi melanjutkan sesi pergebotan di Kulon bersama Mama Ke. Bapak Kani karak datang. Kurang ngelanjutkan giseran sahabat. Hah? Itu mau terbit kalian. Mau terbit. Tuh. Yung marada mengbres amat ya. Wah, tuh payo mah kudu di karungan ya, sahabat. Ke sore mah ngangkut bermotor-motor, bu. Tuh. Kayak kami ngangkut gabah pan nyeri ari kosong mak. Murah lang teh amurilit. Nek anu ngangkut jeung jaba apa mak puasa. Himbung mi. Kawi sih dahar. Kayak ngangkut gabah na doang ngangkat tenagana. Lulus. Mending mun jarakna deket. Beuh, bagus ya mah. Dulur sadulur. Jeung salamatan pokona mah pangaruh daek muludan yo. Ibu mah. Pelakana ge mengbres. Ini ji, Maya. Umroh ge, doakeun bagi kita sana. Kararageur sehat walafiat. Mengbres buah pare deuleu ngalelu bening. Pangaruh daek salamatan mah. Beda bae. Diaretna ge busut-busut. Tuh yang pribadi kan. Wajihna mana ininya. Bentring bae mah geus pokona mah. Mantap. Pemandangan bagus. Kurang kumaha anjing. Atuh awakan nama malamun kuru mah harampang berhubung lain tuh tak jalan. Kurang ngalanjutkan pergiseran yo kawan yo. Tas kehujanan. Gabahna siapan diangkut pokoknya mah geus. Ujung sulit. Ieu talus ieu ngahaja ya di pelak ya talus. Lagi nyayur. Ini mengandung kesehatan talus ini. Anti nyeri awak. Dilanjut acara penyetorannya sore acaranya lanjut. Kita sekarang gawe.